Nyen layangan dah. Bangan di nyen layangan sepi di pos yo. Di mah gak ada yang baik budak. Tuh aing ka resel ieu. Aing ka pos A sebenarnya salam. Karena kemarin ngalahin cewek ka aing. Bukan bener baik pilih aing. Salam di pos. Lah, emen yang buat baik. Pasti nyeren janda. Mana janda? Terus ya iya keur penting orang baju balik bae. Can ge ngobrol nongkrong. Aing tuh kuat kamari radio huntu. Abu. Kata huntu apa sirah? Oh, aing salah ngomong. Ayo cewekna. Aya cewek mah. Tapi bareng udah kenalkeun ayeuna. Enggak, sudah bingung-bingung. Pokoknya mas ya aing kenalkeun ka cewek. Aing bareng udah kenalkeun ka si ayeuna. Kan cewekna abge kene. Abge herang deui. Beuh, herang. Kok cecenet meureun. Aleh cecenet ge ieu mah. Ih deh aku bae udah ingin layangan yuk. Ih jangan sanggus. Geus ya ulah nyin layangan bae, geus peuting. Hayu aing anteur ka cewek. Kumaha ieu urang kieu layangan kieu? Geus layangan tinggalkeun heula. Ku ari anteur aing ngajak. Geus peuting nyin layangan ge. Ya teh ya. Hayu. Oh, aing mumpung keur libur jaga aja bisa nyen layangan. Kuari pan keur usim yeuh. Pas lah. Aduh, ai. Kabita jasa nelu budak mentang layangan jadi kahayang aing. Heeh. Kan si Acil sok nyen layangannya. Aing mesen bae kitu kan nyana. Lah aing samperkeun bae lah. Pusing bae nyana daekeun. Dan pas kene bae aduh. Kebenaran ya si Acil. Anon tuh sia. Nyen layangan. Aing layangan naon sia? Layangan aduan nu biasa, nu budak sok ngadu teh. Gue jak otok dia dua-dukeun. Geus bisa teh si ajinkeun. Aing hayang jasa ye. Aing keur loba job ieu, loba pesanan batur. Pan di baradu tuh sia mayar aing. Dibayar ku aing baraha bae ge, tapi nyicil leulan. Abo, gue jaing kreditan ieu. Heeh, geus kalem bae dibayar ieu ku aing sih. Geus tuh ari hayang nyen layangan mah isuk bae. Heuh atuh. Heuh, Aing balik heula nya. aing keur sibuk ki kuari mah. Siap. Ih, tumben aing loba job di kuari ieu. Layangan aing buruk kitu nya. Padahal aing nyina asal-asalan. Nya anu berat sabut lah nya. Jenggot ku sendiri-sendiri. Padahal salah gak bisa ieu. Kunaon ka aing bisa nanya. Bingung aing mah. Tuh, ceweknya tuh ada di luar tuh urang kenalkeun. Bener tak kieu lah. Herang kok cecendet. Oh iya sabar dulu lah. Sampeurkeun. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Wow, mantap. Ayo noni lah. Iya, hayang ulin bae yuk. Tunggu satu diu. Titik mah. Ih, doa. Lam, Aisyah mau saha? Iya, babaturan aing hayang kenalan. Si anu bener bae mau babaturan. Jenggot nage panjang, sieun aing. Udah sieun ka jenggot. Sieun mah ka setan. Lain kitu, eta jenggotna beracun teu. Ini jorai beracun. Bisa kenalan tah. Neng, boleh kenalan gak? Boleh aja kalau mau kenalan mah. Windy. Eje. Naon tuh Eje? Main jenggot. Mantap. Siap, mantep bae. Main jenggot orang mana? Jauh orang mah karak neuleu. Orang dia lah, tapi geus kebal di kota. Sebenarnya, urang jangan dua di dia. Ini can layangan nya tanggeus pantai. Lah. Kan itu sih lah, libur aku aing sia. Abu, aing ngomong. Bocah. Dek naon tuh nanya-nanya geus boga ka buku. Atuh nanya bae emang teu meunang kitu. Temenan. Geus satu lah ngageser-geser bae jangan keraga gieu. Iya, nya teh aya got. Harem jadah teh salam. Kenalkeun aing ka aki-aki deui. Aya neng tadi ngomong naon? Pangdengena ngomong aki-aki. Henteu ja teu ngomong nanaon, saladenge meureun. Biar aku aing salah denge. Jangan tutorek ceri aing. Ah laju ieu nang nginum naon, kopi apa cai putih?
Teh putih bela. Di, saya nage beak tapi Kopi batu. kopi can meuli deui. Ih, siapa amat sih dah. Penawaran sih. Oh, Penawaran doang. kumaha tuh? Nek, minggu aya acara eueuh. Tunggu sih, Kan ulin ulin ka mana? kayak mau hindi. Atuh ka dieu mah ka dieu bae sanu ngalarang. Mal minggunya. Heeh, Oke. oke. Pagawean aing ka anggeus ieu, gara emen, karang minta antar ulin gara naon lah. Bisa nih layangan jalan anggeus. Ngomong ka dieu mah teh emennya. Asal si ulin malah kebal balik deui ka dieu. Lah, aing kayak jauh lah, nyeuna lah. Teh emen deui. Ribet aya nama. Nek, ieu bulu bungkus penting, aya balik. Geus atuh. Sing hade di jalan. Bener cak salah mengenalkan cewek kayak itu sia-sia. Heran kok cecen